Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Sipa Nafisa Septiani di kelas 11 MIPA 3. Sumebarna COVID-19 di Indonesia, kuring ngarepkeun anjeun sadayana ngajaga kesehatan. Teras, kuring bakal ngajak anjeun kanggo ngabiasakeun hirup sehat. Dimimitian ku diri anjeun. Teras, sareng teu kenging ngalanggar peraturan pamarentah dina waktos karantina ieu. Upami anjeun gugah enjing-enjing, anjeun kedah tiasa ngaluangkeun waktu sababaraha menit kanggo olahraga. Nalika anjeun olahraga pendak sareng batur, tuluy ngajak ngobrol, urang kedah tetep jaga jarak. Saatos ngalakukeun kagiatan eta, biasakeun pikeun ngumbah leungeun nganggo sabun. Ngajaga kebersihan lingkungan imah sareng kebersihan awak urang sorangan. Arurang oge disarankeun pikeun moe awak di hareupeun imah salila kurang leuwih 15 menit. Tong hilap, neda, tuangeun anu bergiji, 4 sehat 5 sempurna. Sareng ulah hilap ngagunakeun masker upami urang kapaksa keluar imah. Tong hilap, tetep aman, tong panik, tetep sehat, tetep cicing di imah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.